Sampurasun baraya saung wayang deraut urang taraman deui atanapi mimitian deui ieu ngagarap wayang golek satria baraya. Tah ieu teh urang nuju ngaropea ieuna ieu teh utah-utah panginten anu disebut utah-utah teh ieu meureunana minangka letahna Garuda. Letah Garuda mungkur urang ropea baraya margi meureunan upami teu diropea mah meureunan asal jadi moal aya nilai senina baraya. Tah ku kituna meureunan urang keureueuh wae baraya. Urang keureueuh dina rarsan ieu meureunan urang bagian ngaropea mahkotana atanapi gelungna. Mungkah hade meureunan perkakasna urang kedah anu sae oge sing tiasa nya ngarawatna atanapi ngasahna ieu perkakas teh panginten sajabana ti supados sae teh tapak keuretanana oge meminimalisir meureunan naon nya disebatna kecelakaan kerja kitu. Kumargi upami peso atanapi perkakas kirang seukeut engkena teh bakal lesang baraya kana kaina teh. Tah upami lesang kitu sok teu jarang-jarang gitu. Si pesona teh sok nyoledat, sok kabablasan tah da kusabab leueur teh lesang teh baraya. Benten sareng anu seukeut mah janten nyeceb katahan ku si serat kayuna teh. Tah eta baraya meureunan fungsina oge meureunan supados menunjang nya menunjang kana hasil keuretan baraya tuh. Da kieu baraya upami urang tiasa ngasah mah kitu janten rada teu geunah saeutak saeutik teh urang buru-buru kesrekeun kana batu asahan tah baraya. Ulah kana naon wae kitu kana batu asahan. Upami kanu sanes mah da moal seukeut baraya. Tah ieu teh ayeuna urang ngalih kana pibuukeun atanapi rambut wayangna tah ieu teh masih keneh deet baraya urang jeroan deui ieu. Urang jeroan da masih keneh dangkalnya ieu teh. Tah sami ieu oge meriogekeun keterampilan meureunan dina sudut-sudut sempit kos kieu teh diperlukeun kasabaran oge da meureunan ngeureut teh lain ngeureut papan kitu nya anu plat atanapi datar nya. Upami wayang mah seueur suklak seueur siklukna janten kedah menguasai posisi-posisi perkakas teh posisi leungeun kedah kumaha ngeureutna kedah nyang hareup mana tah eta teh PR oge baraya janten kedah ngeureut bisa disuridang mun caranya mah di backhand lah dina badminton mah meureunan tah eta fungsina meureunan sami eta oge keur keselamatan kerjanya oge meureunan kedah tiasa nuturkeun urat kayu kitu ngeureut teh ulah ngacak janten da kai albasiah mah sanaos bari kieu oge upami naon parabot ecek-ecek mah nambag moal teurak kitu. Tah kieu baraya meureunan hasilna kirang langkung urang lanjut engke kana part anu salajengna ieu baraya. Hatur nuhun parantos nongton dugi ka dieu nya. Mudah-mudahan henteu bararosen sakali deui hatur nuhun cak.